Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 77 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui Sesa Purnama lumayan ngemprai nyaangan welasan jirim anu harita keur jejorelatan sarta beuki lila beuki asup kawongkon pileuweungan jorelat celeng celek antuk nama jirim anu diudag kujang Aris saparakanca ajeg nangtung kukuh pancuh di hiji palataran di pileuweungan anu lumayan lega teteh geuning eta jirim jalma anu diudag deh taya lian tibah damar Jang Aris Bah Samiri jeung 10 urang santri ngajajar pating jarga nareuteup ka jirim aki-aki anu kira-kira jarak 10 meteran tina tempat nangtungna. Saha ari aki teh nu salaresna nah abad kieu petaki ceuk Jang Aris mimiti nalek kalayan bahasa awak anu tetep mihormat. Nempo sikap Jang Aris anu samodel kitu Bah Damar teu langsung nembalan malah neuteup bari ka tembong semu unggut-unggutan. Mun dina kayaan caang pisan mah geus pasti atra yen aya rasa kataji anu kagambar dina paroman beungeutna Bah Damar. Jawab goblok, saha ari laing nu sabenerna deuleu aki-aki baudana. Bah Samiri langsung nyangangang mangsa Bah Damar timbang ngabetem wae teh. Bisi laing hayangnya yeuh dewek teh guruna jalma-jalma anu geus palastra ku eta jajaka deuleu saperti si Pelok, si Kalung jeung anu sejena. Aing datang ka dieu rek males pati ka eta jajaka. Tembal Bah Damar kituna teh dibarengan ku tutunjuk sagala ka Jang Aris. Ngadenge jawaban Bah Damar anu samodel kitu Jang Aris saparakanca langsung silih reret sarta nu saterusna mah arunggut-unggutan. Saya nama tekadah dipapanjangkeun perkawis ieu teh ki. Dabdi mah ngan saukur mela diri wungkul. Abdi sanes ngajorag ka pangajarkan murid-murid aki. Tapi murid-murid aki anu rek ngakalakeun rek deleka ka pihak abdi ki. Jang Aris nerangkeun bari sikepna tetep tenang. Teu bisa kitu deuleu. Pokona mah hutang uyah bayar uyah. Hutang getih bayar hutang getih bayar getih, hutang nyawa kudu dibalas ku nyawa deui deuleu sia budak beunjeu. Tos moal tiasa diajak pada deui ieu jalmi nu kieu patut mah Jang Aris. Ceuk Bah Samiri rada ngaharewas ka Jang Aris. Curelat celeng celek. Sanggeusna ngomong kitu teh langsung bae Bah Samiri mah ngagajleng ka hareupeun Bah Damar. Jang Aris gancang ngahalangan mangsa nempo Jang Atman jeung sabaraha santri anu rek pipileueun pating garajleng teh. Aki-aki bau jurig nyingkah sia. Urusan dewek mah lain jeung ilaing deuleu. Tapi urusan dewek jeung jajakan itu tuh sia mah eueunan-eueunan pisan di hareupeun dewek mah deuleu nyingkah sia. Ceuk Bah Damar sanggeunahna pisan nyarita kitu ka Bah Samiri teh. Montong wakas sombong deuleu kehen.
asaan heula kemampuan aing dulu sia. Kemampuan ilaing wasatai kuku-kukuna acan lamun dibunang banding jeung bandeng anu aya di Bandung dulu. Cetek cek Bahdamar ngahampas pisan ka Bah Samiri. Kurang ajar nyapelekeun ka dewek ilaing sia rasakeun sia ya curela jeung sohuk geus kapancing amarahna sigana mah gancang bae Bah Samiri ngagajleng sarta langsung ngayakeun panarajang ka Bahdamar. Pereup Bah Samiri nepi ka ngahiung bangbaraan nyuruhuk rek mepeg sirahna Bahdamar. Lebut siet pros. Panarajang Bah Samiri ngeplos ngahanca angin. Sanggeusna kalian sakilat Bahdamar ngelaukeun sirahna. Seak suhuk set siet. Mangsa panarajangna anu munggaran teu keuna kana sasaran. Langsung bae Bah Samiri nyusul tepus kuruntuyan panarajang susulan. Kalayan dina gerakan anu leuwih cepet sarta leuwih ngabahayakeun batan panarajang anu samemehna. Tapi sakitu geus dicahcer hiji oge panarajang Bah Samiri taya nu bisa keuna kana sasaran. Sabab tetela gerakan Bahdamar leuwih gesit, leuwih rikat. Enggoning gulak-kilak bebali cetan mangsa nyingkahan sakur panarajang anu jadi lawan. Nempok kitu Jang Aris nepi ka gogodeg. Sabab geus bisa ngukur tina kacepetan gerakna oge. Yen kemampuan Bahdamar geus jauh aya di saluhureun Bah Samiri. Tapi Jang Aris teu langsung ngayakeun tindakan. Pikeun saheulaanan mah Jang Aris timbang nempokeun sarta meus-meus gancang ngahalangan 10 urang santri anu katembongna siga anu geus teu salabar pisan hayang geura ngagajleng ngabantuan Bah Samiri. Rada kurang kerung deui Jang Aris oge sabab sanggeusna dihujanan ku puluhan panarajang ti Bah Samiri. Sakali oge ari Bahdamar mah tacan ngayakeun panarajang balesan. Ya cuk pikeun anu kasakitu kalina Bah Samiri ngasupkeun tenggeulan pereupna nyuruwuk mangprung rek ngajul gado nu jadi lawan. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan gesitna sakilat Bahdamar mundur salengkah sarta sangeplosna panarajang lawan teh gancang bae Bahdamar ngasupkeun cecekan suku katuhuna kana dadana Bah Samiri seak siwet jebrot deus alah geus teu bisa disingkahan deui. Panarajang munggaran Bahdamar nenggal pisan kana sasaran. Celeng kalayang gebut. Barang pisan jeung goakna badan Bah Samiri nepi ka maceleng aya kana 5 deupana sarta antukna mangkedebut ninggang lembah. Bah, Bah Samiri. 10 urang santri gancang pating deregdeg muru ka Bah Samiri anu pepuringisan nyekelan dadana. Ari Jang Aris mah tibang nempokeun bae teu kungsi incah tina tempat nangtungna. Kumaha ceuk dewek oge montong pipi leuweun deuleu. Da sia macan ayana naonan deuleu ngan ukur aki-aki begog bau taneuh anu sakebeul jeung bajuna. Cek Bahdamar tutunjuk ka Bah Samiri semu ngalece. Celeng. Siga aya nu ngomando meh bareng Jang Atman jeung Jang Ahmad katut Jang Omar pating garajleng ka hareupeun Bahdamar. Curela celeng celek. Nempok kitu mah gancang bae Jang Aris oge ngagajleng sarta antukna mah ngajega di hareupeun para santri anu tiluan. Teburung maju oge geunengan ilaing de beunjeul ceuk Bahdamar siga nu bunga pisan mangsa Jang Aris geus maju pikeun makalangan teh. Sok malundur lain lawanan maraneh ieu mah mending tarulungan we Bah Samiri sok malundur. Setengah temirosea karena kekecapan Bahdamar Jang Aris gura giru be rutret ka santri anu tiluan titah malundur deui.
Tapi Kang kumaha Kang tong ngabang Kang gancang tarulungan basa miri sok malundur Jang Aris semu nyentak siga anu sarieun Jang Atman jeung anu sejena oge ari disentak sa model kitu ku Jang Aris langsung bae kabeh malundur deui pada ngojengkang ngadegetan basa miri taya mangpaatna pisan ari seleresna mah kikian teh ki nanging upami aki keukeuh peteukeuh mah kapaksa abdi oge kedah ngayonan samampuhna da panyangking aki mah kalintang luhung la geuning ki ceuk Jang Aris sanggeusna malikeun deui awakna ka eta aki-aki anu rek jadi lawanna teu bisa dipungkir anjeun memang mibada sikap satria gerak katrukeun sakabeh panyangking ilaing deuleu budak beunjeun sajroni ngomong kitu nate langsung bae Bah Damar mah nyiapkeun kuda-kudana teu kungsi nemal gancang bae Jang Aris oge tatan-tatan nyokot sikap sayaga sor geram maju sia cek Bah Damar nangtang tapi ari Jang Aris mah timbang neuteup be kalayan tekung sirobah tina kuda-kudana ngarti meureun yen jajaka anu keur nyang hareupanana teh yen jajaka anu keur disang hareupanana teh embungeun rajang ti heula gancang bae Bah Damar ngagajleng sarta langsung ngayakeun muka panarajang anu munggaran kurang ajar ngadon ngajedog wae sia jika tugar kalamun modar sia ya sauk but kalayan dina gerakan anu para pisan cepetna peureub katuh Bah Damar ngahiuk rek ngabejadkeun sirah Jang Aris lap siet sakilat Jang Aris ngelok sarta langsung noncokeun peureupna rek ngaladada kilak gancang bae Bah Damar ngagiwar ka belah kencang sarta sekaligus ngepabukeun leungeunna kana puhu ceulina nu jadi lawan lepsrak meh bareng pisan jeung ngaragrageun awakna engkone nyingkahan panarajang sakilat Jang Aris nyabetkeun suku katuhuna anu maksudna marek dipake nuar bincurang Bah Damar tapi lain oge Bah Damar anu panyangking ulin bela dirina geus aya di tingkat luhur anu kudu kabeunangan ku panarajang lawan anu karek sakitu wae mah jeleng sakilat Bah Damar loncat nepi ka mapakan sirahna Jang Aris blos panarajang Jang Aris ngeplos deui tina sasaran ya dina kayaan awak Jang Aris anu masih keneh rada muter alatan kabawa ku tanagana sorangan kalayan sakilat Bah Damar ngacecekeun sukuna ti luhur rek ngarah sirah lawan lepsiut korentel gancang bae Jang Aris ngakorentel pikeun nyingkahan panarajang Bah Damar plos duar mangsa jejekanana teu keuna kana sasaran teh taneuh anu kajejek ku Bah Damar nepi ka mancawura sarta langsung deklok samat memuncanganana lumayan oge geuning kemampuan ilaing teh beunjeun gerak ketrukeun sakabeh kamampuan deuleu ceuk Bah Damar mangsa geus malikeun awakna kituna teh bari neuteub seukeut ka Jang Aris anu harita geus pancuh deui dina kuda-kudana gebur sanggeusna ngomong kitu teh sapasang leungeun Bah Damar dumadakan ngakebur di bulan ku cahaya hejo Jang Aris oge teu wani gagabah komo sanggeusna nyaho yen ajen wawesen anu jadi lawan geus aya di tingkat anu poara luhurna atuh gancang bae Jang Aris oge museurkeun tanaga lapisan kana sapasang leungeunna nepi ka ngakebur hurung di bulan ku cahaya bodas modar sia ya ku jeleng sawuk Bah Damar ngamimitian narajang deui dina mangsa awakna keur ngalayang keneh teh peureub katuhuna Bah Damar nyuruh rek ngalah sirah lawan kilak plos sakilat Jang Aris ngakilak sarta dina mangsa panarajang lawan ngeplos dina sasaran ganjang bae Jang Aris ngasupkeun tonjokan kana palebah dada lawan plos kilek serak panicak saurung sut kejeleng curalit iya
lumangsungna galungan antara Bahdamar jeung Jang Aris pohara pisan ragotna hut head pating kolebat pating balicet enggoning ngetrukeun panyangkingna sewang-sewangan. Ari Jang Atman Jang Yuda jeung anu sejena tita tadi oge ngan ukurna rampokeun kaasup Bah Samiri anu kiwari ka tembongna geus jag-jag deui nya henteu nepi ka nandangan tatu di jero siga nama Bah Samiri teh mangsa kabeunangan ku jajakan Bahdamar da kawantu ari harita mah Bahdamarna oge tacan ngerahkeun tanaga lapisan. Awas Kang Aris, hati-hati Jang Aris. Bah Samiri jeung sejena pating jorowok patutur-tutur mangsa nempo Jang Aris anu meh-mehan kabeunangan ku panerjang lawan. Ya, sawu. Pikeun anu kasakitu kalina Bahdamar ngasupkeun deui panarajang. Pereupna nu ngakebur hurung nyuruh korek ngapejatkeun sirah lawan. Leplos lah. Mangsa ngelaukeun sirahna engkoning nyingkahan panarajang Bahdamar. Kalayan sakilat Jang Aris ngababadkeun sukuna pikeun nuar bincurang lawan. Seakut gajeleng sanapung. Pohara pisan luhurna Bahdamar mangsa luncat engkuning nyingkahan panarajang Jang Aris teh nepi ka nyeleber sarta ka tembongna siga anu bisaeun ngapung. Curalit hiat sau sanggeus aya welasan meterna ngalayang di awang-awang Bahdamar gancang ngacuralit sarta langsung nutug kalayan pereup katuhunan nu geus dilelempeng kana awak lawanna. Wush! Kira-kira 2 meteran deui oge geus karasa pisan ku Jang Aris. Aya kakuatan anu pohara pisan rosana, lir anu ngadedetkeun sarta ngabakutak sakujur awakna. Mun seug ninggang ka jawara atah-atah mah geus pasti ngan timbang bisa ngajengjan wungkul enggoning mapag ajal. Moal bisa nyinglar atau nyelamatkeun diri tina panarajang Bahdamar anu samodel kitu rosana. Tapi gajeleng jurali-jurali mangsa panarajang Bahdamar geus rek nepi pisan. Gancang bae Jang Aris ngagajeleng sarta jujuralitan dina kayan awakna anu masih kene ngalayang. Sabuk jeleger duar. Antuk nama panarajang Bahdamar ngarukur ngahanca lemah nepi ka ngajeleger sarta taneuna langsung mancawura aya kana 7 meteran jauhna. Pohara pisan pating larenjagna Bah Samiri jeung 10 urang santri mangsa nempo kakuatan Bahdamar anu sahebat kitu. Ari Jang Aris pikeun sakadapan mah ngadon rungah ringe sabab mangsa nempo kana taneuh anu nepi ka legok sagede kulah anu dibalukarkeun ku panarajangna Bahdamar. Tetelah Bahdamar nama geus eueuh di tempatna. Seruk sabot Jang Aris muterkeun paneteupna ka sakurilingeun eta patempatan. Persis pisan tina handapeun dampal suku Jang Aris aya nu nyurungkuy tina jero taneuh. Untung masih karasa. Gajeleng. Gancang bae Jang Aris luncat kalayan pohara pisan luhurna nepi ka aya kana welasan meterna. Sawuk sabrut. Jirim anu nyurungkuy tina jero taneuh anu tetela geuning Bahdamar. Mangsa awak Jang Aris masih kene dina kayan ngalayang teh langsung bae nyuruwuk pikeun narajang ka Jang Aris. Awas Kang. Jang Atman siga nu pohara pisan melangeunana sabab gerakan Bahdamar teh pohara pisan cepetna. Curalit seruk cilep. Sanggeusna jujuralitan heula pikeun nyingkahan panarajang lawan. Gancang baik Jang Aris nutug sarta nu saterusna mah nembus teu asna amparan lemah. Sempet nyerenge heula Bahdamar mangsa nempo Jang Aris anu geus ngimbangan panyangking jeung kasakten dirina teh. Sawu geus kitu mah gancang bae Bahdamar oge nyirorot kalayan pohara pisan tarikna nyusul Jang Aris anu harita jadi lawanna anu mubus ka jero bumi. Sawu jelek. Antuk nama Bahdamar oge nurus kana lemah ngan peda ari ayeuna mah henteu nepi ka ngajeleger siga samemehna teu beda we jeung anu teuleum kana cai. Bah Samiri jeung 10 urang santri saurang oge taya nu nyowara
paneutupna museur muteran sakuliling eta patempatan teuing naon anu keur lumangsung dina jero taneuh da kadenge nama nepi ka ngaguru sarta palataran di eta patempatan oge nepi ka ngageter karasana paralak duludak celoge dua lain ukur ngaguru bungkul ayeuna mah sora anu sumebar tina jero taneuh teh tapi nepi ka pating beledag pating jeleger anu ngabalukarkeun kayaan di eta patempatan nepi ka eundeur sarta ingeung jiga aya lini. Waduh wara pisan saktina geningnya eta aki-aki teh bah cek Jang Atman kituna teh bari semu dadalig deugan nyaimbangkeun awakna. Oh matak Jang Aris nyarek ulah pipilun oge da eta mah lain lawanan urang-urang dulu. Oh tapi ari murid-murid mah teu sarakti kitu geningnya bah gampang pisan dielehkeunana beda jeung guruna nya bah celengkeungna Jang Omar teuing teu apal can diturunkeun elmuna we meureun ngan eta we nu matak heranna teh mangsa Jang hareupan Abah mah siga numbungeun narajang sakalian ngayakeun panarajang oge Abah mah yakin pisan yen eta jelema teh henteu ngerahkeun tanaga lapisanana jadi aneh ka Abahna deuleu. Mohon bah da ku abdi oge katinggalna mung babalicetna wungkul mangsa mayunan Abah mah terus basa ngalaberkeun panarajang eta mah jiga niat kalumpukeun wungkul lain nyilakakeun bah. Memang tujuan utamana hayang yang hareupan Jang Aris we meur tacan cacap basa miring ngomongna sabab sapasang panona kaburu museur kadua jirim anu pating suruguk dina jero taneuh sarta antukna mah pating belesur ka awang-awang curalit kalayang clek meh bareng pisan sanggeusna jujuralitan heula di awang-awang Jang Aris jeung Bah Damar narapakeun deui sapasang sukuna kana lemah. Bener hebat kakarakayeuna dewek manggihan lawan anu satatar jeung dewek. Cek Bah Damar sanggeusna seserian heula leuwih ti heula teu kungsi nembalan Jang Aris timbang nutup seukeut ka jirim eta aki-aki anu kiwari keur disang hareupanana set ka tembok Bah Damar geus meta deui muterkeun sapasang leungeunna dina luhureun sirahna. Jang Aris timbang nempokeun da puguh oge teu nyaho karana naon-naon anu rek dilakukeun kudu jadi lawanna. Puri nyai dadak sakala di awang-awang ujug-ujug aya cahaya hejo anu muter sagede nyiru sarta beuki lila eta cahaya hejo teh beuki ngagedean nepi ka antukna mah meh-mehan nutupan palataran anu keur jadikeun tempat makalangan. Langsung caang kaayaan di eta patempatan teh nembok kitu teh ari Jang Aris Bah Samiri jeung 10 urang santri mah nepi ka pating poloho lir anu paroho pikeun ngiceupkeun panon-panonna acan cahaya hejo anu muter di awang-awang beuki lila beuki tarik muterna nepi ka ngaluarkeun sora anu ngaguruh tur pohara pisan harusna. Cukup Purwita cukup kadenge curugna hiji sora nepi ka pohara pisan ngagebegna Bah Damar mangsa nu cikene ngacurowok nyebutkeun eta ngaran teh. Jang Aris jeung sakabeh anu keur araya di eta patempatan meh bareng pating lalieu kana sumber datangna sora ka asup Bah Damar
anu harita kuragiru nutup deui ajianana kabeh mata nelak-nelak siga nu hayang sidik ka opat jirim jalma anu harita ujug-ujug geus raya disisieun eta palataran. Tetela geuning eta opat jirim teh tayalian 2 urang nini-nini jeung 2 urang aki-aki anu geus karundang iteu anu dina poe samemehna kungsi pasangrok pisan jeung Mang Jalal katut Mang Lomri geuning. Guru siga anu teu percaya kana tetempuanana sorangan. Bah Damar gigisikna oge nepi ka sabaraha kali. Saurang aki-aki anu disebut guru ku Bah Damar timbang Malik neuteub sarta unggul. Guru deragdem. Bah Damar nepi ka lumpat. Tapi karek oge Bah Damar lumpat. Nah atuh ari keur kitu uluh waktosna kabujeng seepkeun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.